Siwal ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Siwal ilmi salianti ilmu eta yastariku rerejengan pihadina itu hisol sahalin sanu manusia wa syairul hayawanati jeung sesesana pirang-pirang hayawan kasajaati seperti ayeuna kagagahan wa jaroati jeung kawani wa kuwati jeung kuat wa judi jeung berehan wa sapakuti jeung nyaahan wa goiriha jeung lianti itu anu kabeh siwal ilmi anu salianti ilmu wa bihi jeung kalawan ilmu adharo geus ngadohirkeun saha Allah taala Gusti Allah taala padla adama kana unggulna Nabi Adam alaihi salatu wassalam ala malaikati ngelehkeun pirang-pirang malaikat wa amarahum jeung marentah Allah ka malaikat bisujudi kalawan sujud lahu ka Nabi Adam wa innama syarafal ilmi angin pastina kamuliaan ilmu eta likaunihi kulantaran buktina itu ilmu eta wasilatan jadi wasilah ila taqwa kan pikeun ayeuna migawe katakwaan allazi yustahaqu anu bisa dihak bihi kalawan itu ladi taqwa naon al karamatu kamuliaan indallahi ta'ala munggu Allah ta'ala wa sya'adatu jeung kabagjaan al badiyati anu bangsa langgeng kama seperti perkara gila anu diucapkeun li Muhammad ibn Husni bani Abdillah naon syi'run hiji syi'iran ta'lim kudu ngaji anjeun fa innal ilma mangka sanyana ilmu eta zinun bakal mapaesan li ahlihi pikeun ahlina itu ilmu wa fadlun jeung jadi keutamaan wa inwanun jeung jadi tanda likulim mahamidi pikeun saban-saban anu dipuji wa kun jeung bukti anjeun eta mustafidan anu mere paedah kula yaumin kana saban-saban poe ziyadatan kana tambah-tambah minal ilmi tina ilmu wa sibha jeung kudu teuleum anjeun bil buhuril bawaidi dina pirang-pirang paedah anu disarupakeun pirang-pirang lautan tapaqahu kudu ngaraji pikih anjeun pa innal fikha mangka sanyana ilmu fikih ngarti kana agama eta apa dulu anu pangleuwih utama eta abdul qaidin anu pangleuwih utama anu bakal nungtun ilal biri kana kaalusan wa taqwa jeung katakwaan wa dalu jeung pangleuwih adilna qasidin anu dimaksud anjeun huwa aridul ilmu fikih eta ilmu hadi ilmu nuduhkeun illa sunnanil huda kana pirang-pirang jalan pituduh huwa ari itu fikih eta al husnu benteng yunji anu bakal nyalametkeun min jami'il sadaidi tina sakabeh pirang-pirang pakewuh fa inna faqiha mangka sanyana ahli ilmu fikih wahidan anu sahiji mutawarian anu apik anu waro eta asadun leuwih banget ala saytoni mungguh setan min alfi abidin tibatan 1000 jalma tukang ibadah wa kadzalika jeung nya kitu seperti itu taklim fi syairil akhlaqi tina pirang-pirang sasana pirang-pirang akhlak nahu judi saumpamana berehan wa bukhli jeung pedit
wal jubdi jeung berangan, wal jaraati jeung wanian, watakaburi jeung gumede, watawadui jeung handap asor, wa ifati jeung ngaraksa tina haram, wa isrofi jeung leuwihan, wa taqdiri jeung koret, wa goiriha jeung salian tinu kabeh. Fa innal kibra mangka saenjana gumede, wal bikhla jeung koret, wajibna jeung ayeuna berangan, wa isrofi jeung leuwihan eta haramun haram, wala yumkinu jeung teu kongang naon aruju bisa ngaraksa anha tina itu nu kabeh, illa bi ilmiha angin kelawan ilmu na itu nu kabeh, wa ilma jeung kudu nganyahokeun ma kana perkara duha anu malawanan ma kana itu nu kabeh, payub tarudu mangka dipardukeun ala kuli insanin ka saban-saban manusia, ilmuha kana nganyahokeunana itu nu kabeh, wa qad sonafa jeung teman-teman geus ngarang saha Said al-Imami Said al-Imamil Ajali Asy-Syahidi Nasruddin Abul Qasim tegasna Sayyid Imam Ajal Asy-Syahid Nasruddin Abul Qasim tegasna Abu Qasim, kitaban kana hiji kitabil akhlaqi dina martelakeun akhlak. Kitaban kana hiji kitabil akhlaqi anu tetep dina martelakeun akhlak, wa ni'ma jeung pangalus-alusna pirang-pirang perkara, sonapa anu geus ngarang anjeun kana itu ma payajib mangka wajib ala kulli muslimin ka saban-saban jalma Islam naon hibduha ngaraksana itu akhlak, wa amma hibduma jeung annapun ari ngaraksana perkara yaqumu anu bakal tiba adil ajbaini dina sawarehna pirang-pirang mangsa paparaldun mangka dipardukeun ala sabilil kifayati netepan kana jalan fardu kifayah, iza qoma di mana ngadegkeun bihi kalawan itu ma saha ba'du sawarehna jalma pi baldati dina hiji negara sakoto mangka gugur anil bakin dina sasesana man